anak-anak, wilujeng enjing, selamat pagi. Wilujeng patepang deui sareng Miss Intan dina video pembelajaran bahasa Sunda pangajaran anu katilu. Tah, dina pangajaran anu katilu, Miss Intan bade ngajelaskeun tentang materi pancen sapopoe. Dalam video pembelajaran pengajaran yang ketiga, Miss Intan akan menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari. Ya, oke. Di sini Miss Intan punya wacana yang berjudul judulna teh kagiatan dina poe Minggu. Tah, ayeuna Miss Intan bade ngabacakeun wacanana. Oke. Anak-anak semuanya barudak sadayana pelajari, diajar maca wacana anu tos dicontohan ku Miss Intan. Oke. Judulna teh kagiatan dina poe Minggu. Poe Minggu teh biasana poe keur kumpul jeung kulawarga. Kitu deui kulawarga Wawan. Wawan nyaritakeun pangalaman dina poe Minggu. Unggal poe Minggu kulawarga abdi sok aya kagiatan. Kadang-kadang piknik bareng atawa jalan-jalan ke kota. Dina poe Minggu ieu mah kulawarga abdi aya kegiatan beberesih. Pun bapak tugasna moe kasur. Pun lanceuk tugasna nyapuan buruan. Ari abdi mah kabagian ngepel sareng kukumbah wadah. Ibu tugasna masak sareng nyeuseum. Rengse beberes, biasana sakulawarga dahar ngariung babarengan, mani nikmat pisan sabab geus capek beberes. Tah, wacana anu nembe teh, wacana yang barusan Miss Intan bacakan itu menceritakan tentang kegiatan di hari Minggu, nya tentang kegiatan dina poe Minggu. Biasanya keluarga Wawan, ya, Wawan sedang di wacana tadi, Wawan sedang menceritakan tentang pengalamannya di hari Minggu. Nah, biasanya setiap hari Minggu keluarga Wawan suka mengadakan kegiatan, osok ngayakeun kegiatan ya, kadang-kadang piknik cenah atawa jalan-jalan ke kota. Tapi di minggu ini mah keluarga Wawan teh kegiatanna nyaeta beberesih. Tah, ayahnya Wawan tugasnya menjemur kasur, kemudian pun lanceuk itu kakak saya tugasnya menyapu buruan, menyapu halaman. Kemudian Ari Abdi mah kebagian ngepel, saya kebagian mengepel, dan kukumbah wadah teh nyaita nyuci piring ya, sedangkan ibu tugasnya memasak dan mencuci baju ya. Nah, selanjutnya Miss Intan akan menyebutkan tentang harti kecap ya. Nomor hiji nyaeta poe teh sami sareng hari. Oke, yang kedua nyaeta kumpul teh sami sareng berkumpul. Oke, anu katilu nyaeta kulawarga teh nyaeta keluarga. Anu kaopat kecap nyaritakeun nyaeta menceritakan. Oke, anu kalima beberesih teh nyaeta beres-beres atau bersih-bersih. Oke. Nah, yang keenam anu kagenep pun bapak teh nyaeta ayah. Oke. Nomor 7 pun lanceuk teh nyaeta kakak. Oke. Nu kadalapan moe teh nyaeta menjemur. Oke, anu kasalapan nyapuan teh nyaeta menyapu. Tah, anu kasapuluh buruan teh nyaeta halaman. Oke, anu kasabelas kukumbah wadah sami sareng mencuci piring. Kukumbah wadah adalah mencuci piring. Oke, anu nomor 12 nyeuseum nyaeta mencuci pakaian. Nomor 13 rengse nyaeta beres. Oke, nomor 14 dahar nyaeta makan. Nomor 15 nikmat nyaeta enak atau nikmat.
Oke anak-anak, salajengna Miss Intan bade nyebutkeun rupa-rupa parabot. Nuka hiji, ieu aya gambar naonnya? Nah, leres pisan. Ieu namina sabun. Gunana nyaeta keur mandi. Oke. Anu kadua, ieu aya gambar naon? Odol. Leres. Ieu namina odol. Keur ngosok kuntu untuk menyikat gigi, ya. Anu katilu, ieu namina sikat gigi. Sikat gigi teh kagunaanna nyaeta paranti ngosok kuntu untuk menyikat gigi juga sama. Oke, salajengna nomor 4 nyaeta ieu namina teh wadah runtah. Kagunaanna nyaeta keur tempat runtah. Runtah teh sampah ya. Oke, salajengna nomor 5 ieu namina boboko. Boboko teh nyaeta paranti wadah sangu untuk tempat nasi. Oke. Salajengna nomor 6 ieu namina sapu nyere. Sapu nyere teh kagunaanna paranti sasapu di buruan atau di halaman ya, atau sapu lidi ya anak-anak. Salajengna nomor 7 ieu namina peso. Peso teh kagunaanna panti kekeureut. Paranti kekeureut untuk memotong ya. Oke anak-anak. Nah, materi di video pembelajaran kali ini hanya cukup sampai di sini. Materi video pembelajaran dinten ayeuna cekap dugi sakieu. Mugia materi anu tos didugikeun ku Miss Intan tiasa dipikahartos ku urang sadayana. Semoga materi yang telah Miss Intan sampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak semuanya. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Dadah.